Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang pendar deui dina masalah manusia moal bisa ngabersihan hate lamun teu make ilmu. Jadi panyangkana hate teh bisa bersih ku cara rarasaan, dirasa-rasa, disabar-sabar, ditenang-tenang. Eta mah karek saukur rarasaan. Tong boro mersihan hate anu goib, mersihan jasmani oge, awak sorangan kudu aya alatna. Sangkan naon sangkan bersih, jeung eta anu alat paranti ngebersihkeun teh kudu leuwih kuat ti kokotorna. Eta hukum dina ilmu anu mutlak. Panyangka manusia bisa bersih hate ku dipapatahan ku batur, ku dileah-leah hate, ku asa bersih hate moal bisa eta mah karek rarasaan manusia. Sabab bersihna hate teh anu dijelaskeun dina mushaf Quran eta teh aya ilmuna, aya metodena. Sabab naon? Sabab hate eta teh nu disebut kolbu eta pinuh ku kokotor anu mang taun-taun teu dibersihan. Kumaha ngabersihanana? Aya nu disebut zikir, tapi zikir anu ngabersihkeun, anu sumpingna ti Allah, anu waris ti Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab seseueurna zikir ngudag kana naon? Ngudag kana kasaktian, rejeki babari, kana wibawa, kana kahirupan sangkan babari. Tah eta nu ngotoran kolbu sabenerna mah. Sabab eta nafsu. Tapi zikir anu sabenerna mah ngabersihan tina hal-hal kahayang nafsu anu kacida lobana. Sebab zikir ka Allah mah lain ngudag kasaktian tapi nyucikeun diri, nyucikeun jiwa. Sabab urang sangkan tiasa mulih deui kanu maha suci, urang kudu disucikeun. Jeung nyucikeunana eta teh seueur prosesna. Aya nu disebut zikir, aya nu disebat suluk, aya nu disebat ubudiyah. Ubudiyah artos, boh ubudiyah tanaga, boh ubudiyah harta, boh ubudiyah tanaga. Numawi
Sabenerna mah ilmu agama anu sabenerna nyaeta kudu ngalangkungan tarekatullah. Hiji kudu dibaiat heula, dibangkitkeun rohanina sangkan nyambung, sangkan jasmani sinareng rohanina sagemblengna. Islam kapah sabab ngandalkeun jasmani eta karek semet rarasaan jeung rasa anu sabenerna mah beda. Ibarat kieu urang lapar, apakah bisa urang dirasa-rasa jadi wareg kurarasaan? Moal bisa, tapi kudu dieusian ku sangu boh ku naon wae sangkan eta laparna leungit. Tah kolbu ge kitu teu beda, teu bisa kurarasaan, tapi kudu make ilmu. Kumaha ngabersihan kolbuna nyaeta aya dina proses baiat, eta ditanemkeun unsur Allahu subhanahu wa ta'ala dina surat Ar-Rahman 33. Ta eta unsur eta nu ngaageungan eta ngadorong ngabersihan kokotor-kokotor. Hasil tina zikir, suluk sareng ubudiyah, ngabdi ngemban visi misi ka Pangeranan, nyebarkeun agama Allah. Jadi sanes masalah dunia sabab dina ngajalankeun visi misi ka Pangeranan mah dunya nage ngiring secara otomatis. Tah kusim kuring didugikeun teh supados aruninga yen kolbu teh teu tiasa dibersih-bersih kurarasaan, kudu yakin ge akhirna naon eta mah karek ge ngarasa. Nu ngaranna ngarasa teh sombong, nafsu jadina teh. Tapi lamun dibersihkeun ngangge metode anu lungsur ti Kangjeng Nabi, eta urang bakal bersih kolbu teh, urang ge bakal teu sadar, henteu ngeh nyaho-nyaho urang geus hese ambek ka batur, geus hese dendam ka batur, ngadak-ngadak jadi ridho, ngadak-ngadak jadi jalma sabar, sabab eta kokotor-kokotorna sakedik-sakedik kalaluar dibersihkeun. Jadi bersihna teh teu bisa ku dipapatahan ku ucapan manusia, sabab manusia mah tempatna salah jeung bener. Mantak kudu sumping ti Allah, sabab Allah mah tos sanes bener deui tapi maha. Nu mawi sim kuring teu boleh nyemutan, urang teu tiasa mapatahan batur, sangkan kitu sangkan kieu, sangkan bager eta mah berarti urang ngerasa bager, ngerasa jadi jelema geus bisa nahan hawa nafsu. Padahal mah eta teh
sombong sabab dina ilmu sabenerna mah urang teu bisa ngaku sabab munculna sanes menang urang, tapi datang nyalira sumping nyalira dirobah ku Allah. Tah kitu rupina sakitu heula ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.